Maraneh penting ayeuna di kamarana euy malam tahun baru. Menyikat suntu ku samurai. Alasya boy si eta make bahasa Inggris. Lain sih ya, ayeuna pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Vietnam. Anjir. Gelo maneh pira aku nyikat untuk kuat ka pake samurai kitu. Daun tuh orang geus boga ilmu, Ilmu naon? ilmu Pepsoden. Anjir. Wae sia mah. Sia sehat. Alhamdulillah orang mah sehat, rohani jeung jasmani nage. Jasmanina we nu sehat, otakna mah henteu. Kita yuk. Non arisnya kalaka nyanyi. Aing mah nengke malam tahun baru kemana? Aing mah dek nyisiran domba. Sia malila atuh nyisiran domba iraha beresna kaburu tuyul buukan. Ada ter da make sampo lipi boy. Nya ada domba lagi bikang. Emang naon gitu? Kan sampo lagi lipi boy keur lalaki. Heueuh nya pake sampo naon atuh? Aing apa? Lipi ger. Bener. Bener. Ada sih ya botak-botak we sekalian atuh bulukan. Heueuh nya. Emang nengke malam tahun baru kemana? Urang mah dek tahun baru teh dek cicing jeung tuyul weh. Edek naon cicing jeung tuyul maling sia teh? Maneh mah mikir teh positif negatif atuh. Dibalik botak. Nya aku teh hilap. Ieu teh dek numbukeun buuk ieu teh arah rada kasep saeutik mah atuh. Lila atuh sia manumbukeun buuk kaburu tir aung jualan cilok. Mending bosen kieu. Ai mana hayang rek ka mana? Gak tahu atuh aku mah mau beli cilok tapi gak mau dicolok. Keneh meuli petasan nya petasan ieu ah. Ya tuh yuk. Oke. Ieu ah. Ya. Ya. Euy. Sok. Awas. Anjir. Nah, ieu mah bau hitut. Iya mah bom alami. Ari maksudna alami naon? Alami teh dari sumbernya. Di mana? Di mana? Tah di dieu. Ari mana? Pantesan ngaheap. Murai.